para dirimu gitu ya. Budak-budak itu laki marana. Sabar, sabir kada dieu. Aya naon, Bang? Aya anu arek diobrolkeun Bapak teh. Ka sabar, ka sabir. Mana lanceuk jang sabir? Nuju pacebokan. Naon ajang ai PC bok teh? Eta nu sok dibukaan HP. Ari kitu bogaeun HP. Henteu. Tah ari ujang sok heureuy wae sakolot teh. Balik oge keur sare, jeung udangkeun tadi tuh. Mun. Udah. Udah cik si bapak. Aya naon? Itu ek dibere warisan beureun. Hah? Warisan? Sepertinya si Sabir sangat bersemangat ketika mendengar warisan. Apakah benar si Abah akan memberikan warisan? Kita lihat saja. Aya anu arek dicaritakeun bapak teh aya kahayang. Naon, Pak? Bapak teh pangneangankeun mustika. Hah? Mustika? Hah? Mustika? Hah? Mustika? Mustika naon, Pak? Nyaeta mustika 7. Nengan mustika anak kemana? Nya Bah, kemana? Kona mah ka mana we? Ye aya bekalna si Abah. Nah, didoakeun ku Abah si harasil. Ari ae kemana? Mau dibeja-beja tuh. Kemana ya? Minta bidoana we ka Abah. Minta bidoana. Nah, ku Bapak didoakeun mudah-mudahan hasilnya ya. Oh, ternyata si Sabar dan si Sabir diberikan misi. Apa maksud dan tujuannya? Apakah si Sabar dan si Sabir akan menempuh jalan benar atau salah? Asep, Kadeo. Kieu Abah teh. Kita sepi menikot pasien di Jiji Acan bu. Poe ge uang kurang promosikeun we Bah lah. Sok. Kena pacebook. Sok. Nyakeun siap. Sepertinya ini dukun milenial. Bagus juga ilmu marketingnya. Kemungkinan besar antara Sabar dan Sabir pasti akan ada yang pergi ke sini. Ayo nang mending ngopi heula. Gampang masalah mustika mah. Eta mah barang goib. Moal jauh. Pasti dukun boga nu karitu mah. Si Sabar pasti bingungan. Eka mana neanganna. Urang mah geus puguh. Si Oni pasti apaleun nu kalarieu mah. Ning telepon ayeuna. Halo? Nya jadi kieu. Urang teh dieu pisan dibere misi ku si bapak. Nya jadi kieu cenah. Cek si bapak teh di pangneangankeun 7 mustika. Pokoknya mah anu menang 7 mustika eta bakal dibere warisan gede. Tak jadi kieu maksud urang nelpon ka maneh. Maneh pasti wawuh meureunan jeung nu warisan nu karet lah jeung dukun lah. Nya da pasti kemungkinan nu bogaeun nu karet mah dukun. Nya antara tuh orang. Oh, mana kan itu?
Rek nganter mana ke nyayuna teh. Nya atuh aing gitu mah. Kieu wen, Carlok wen ke gampang urang kadinya lan apa lokasi nama sorangan. Nya sok. Nuhun ya. Siap. Alah, jong. Ayo nama ngopi. Mandi heula, mulai ganti baju. Langsung indit lah. Yakin orang bakal menang warisan gede. Wah, ternyata benar. Ini si Oni mau mengantar temannya. Ah, segala we. Nyari Oh. tuh yuk periksa lah ke tempat. Aya urang langganan Yuk, sok, gitu. yap. Jauh. Ayo, muter. Wah, ternyata si Sabir juga dalam perjalanan menuju ke tempat dukun. Oh, sok. Nah, kembali dia. Sampurasun. Ah, gini pasien datang. Aya naon? Yo, baturan teh yang beunghar, Bah. Abah ge sangsara puguh teh repo. Nu lain atuh ulah hayang beunghar. Ieu we atunya. Ieu mah pangubarankeun ieu we. Tuh, pagang cager, Bah, tuh. Aing cager. Mohon. Siap ku abah orang cagerkeun kabeh. Sok. Ok, berapa pasien ke dieu? Kita narawangkeun. Ieu aya naon wae. Salah. Orang ku abah orang pangnarawangkeun nya euy. Bah, Balik. nih. Duh, Bah. Aduh. Wah, ieu mah aya kulkasan di jerona. Kulkas, Bah. Halus teh ieu teh. Sae ieu. Sae Mahal ieu mah. Ieu. Seatuh lah, emang ieu uang balik. Ngaleos ieu ah. marana? Mana dulu? Tempurasun. Rambes. Milik ieu mah. Mau nggak calik? Aduh, bingung ieu kumaha nya. Nyangan kemana deh? Sepertinya si Sabar sedang bingung, tidak tahu arah dan tujuannya kemana. Bingung. Jadi kieu atuh, Bah. Abdi teh kukolot di ditah ieu nu ngaranna teh nyangan 7 mustika cenah. Meureun Pak Abah mah pasti boga mustika mah lah. Gampang nu kitu mah tujang. Mana, Bah? Aya pokona mah. Cik minta atuh, Bah, 7 siki mah pedang siapa cenah minta 7 tadi teh. Oh, siap. Sep. Tadi yo. Bah. Bah. Pangnyenakeun eta tah mustika di dinya. Oh, siapa? Dia lain, Bah. Ah, tuh mah sampe. Siapa? Bingung ya Allah. Bingung. Aduh kumaha. Aturunnya Pak Ustadz, abdi ti payuna Oh, atunya. mohon mangga hati-hati. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ieu Bah. Tah, eta. Ieu Bah. Malah ini seueur ieu mah. Seueur atuh ieu mah. Mana nu Mun. bade dibariskeun ka abdi? Tah, ieu nya nu paling ampuh pisan mah lamun dianggo ieu ka rumah makan. Ieu teh moal mayar. Kunaon mah kumaha bayar? Ulah mam. Meureun lapar. Dan bae, yos. Prayoge sabarasi ki mah canak we sadayana. Yogi 7, Bah, besok atuh wadahan. 7, sep. Kresek. Kela, Bah. Ya, Bah.
Dah, Jang. Baraha ieu mah harna bah. Ah, tekedah. Ah ulah sakitu ya tuh bajang meuli bakonya. Ah, ulah repot-repot ah. Nuhun bah yeuh. Iya. Perjalanan. Alhamdulillah cair bah. Naon maneh? Cair bah. Yo, ujung mana mah cau lah. Atuh bah, cair bah Cing. gajian bah. Si Sabir sangat bergembira karena dia telah mendapatkan apa yang dia cari. Apakah ini mustika yang Pak Kumis maksud?